Kenapa nula si Bobeb? Tahu sayang, gimana? Jadi nggak ketemuan teh? Apa? Putus? Jangan tuh Beb, jangan Beb, jangan Beb, jangan diputusin dong Beb, please, jangan diputusin Beb. Walaupun kamu tonggos, aku tetap sayang sama kamu. Apa? Kamu tetap mau putus? Aduh, papi, sial-sial tuh. Aduh, kamana itu belut teh eueuhan euy. Aingnya belah mananya? Liang euy. Cobaan ku aing. Aing mudah-mudahan ieu mah menang euy belut mah euy. Aduh, coba ieu mah panas kieu euy. Aing. Liang deui belah dia gitu euy. Goblok teh. Anjing. Goblok. Kunaon eta si Idui urang mareng kitu mah budak teh. Jelema burung sugan mah. Urang mareng tengah poe kieu. Nya teu garengseng gitu awakna anjing. Ditanya ulahnya anjing mesti ngadat ka aing tanya teh euy. Idui, ka dieu sia. Pak, Jing, kakak aing si Mang Al. Kunaon sia teh urang mareng kitu udat-adat. Naon sia tang kurat? Gua orang teker para rusing kieu. Sia mah anjing tanya teh ku aing teh urang mareng udah ketik. Naon atuh? Ada mah ka dieu ka maneh dieu, ceritakeun ka aing. Aya naon sia teh? Yuk, gua mau nanti karek diputuskeun. Diputuskeun ku saha sia teh? Kabogoh. Goblok sama lain mata-mata semua bogohan. Aing ge anu geus gede can boga kabogoh. Hoi, padahal naon untuk putusnya cek hayang nyaho aing. Ya Mang, urang teh pas kamari. Sepeda, ngajemputna pakai sepeda wae. Sia mah nyaho atuh putus, diputuskeun batur geus kana motor minimal. Ieu kana sepeda. Ek diboncengna kana naon bisi beulah sia teh boboga anak-anak kana sepeda mah. Ari sia tang kurat. Ari urang teh keur pusing. Nyahalna diangot-angot. Ampun doi, aing mah heureuy goblok. Goblok kamu singkan. Ampun doi. Akan cak goblok. Goblok sia teh. Si anjing si Idu aing ngurek teh meunang di goblok mah. Aing teh anjing teh. Goblok. Awas si Idu ku aing diurik sia. Sok anjing, masian keur para rusing kieu mah. Sok anjing. Aduh si goblok. Aya naon si kapok si Idu. Teu pernah diputuskeun anjing buka bawana urang mareng kitu si anjing mah. Ku aing awas aing kepanggih ku aing sia. Sararep ditieun jeung para recet di sawah ieu. Ku aing si Idu tingali ku aing sia deung kepanggih. Si dia eta saha? Jelema burung dasar aing mah. Eta di topi-topi awewe lah kena. Geus lah dipake sia eta mah. Sampurkeun ku aing sugan manggih sugan kapanggih si Idu ku aing cerekan. Keur naon euy? Al keur kieu we nangkring aleuy duh. Kalau salap bukan di imah ya teh duh. Pemain si Idu teu. Henteu. Anjing si Idu yang urang mareng koplok. Oh. Tinggal di aing disutrungkeun. Padah naon eta heuh tinggal anjing mun jarup log kitu. Yeuh, Mang, kapan kieu anjing? Si Idu teh cenah pulang putus jeung awewena. Aing keur ngurek disuntrungkeun goblok. Oh, heeh. Tah kieu gampang dipasepertikeun ku aing. Kumaha tuh di kapur? Yeuh, kieu geura. Kumaha? Kapan Mang teh sebagai urangnya si Idu Ah. datang. Oh. Gitu aing teh kieu. Setiap kali ditanya, "Duy, maneh kunaon urang mareng wae?" Cing teh. Aing si Idu teh cenah, aing pulang putus euy, aku aing teh nya pantes si aing teh bobogohan dijemput kana sepeda. Si anjing melak cangkeng kieu. Anjing. Melak cangkeng kieu aing, Mang. Terus itu keur mah. Goblok anjing. Anjing. Goblok geuning sinyan ka aing anjing. Aing ribut jeung aing. Sia aku aing anu ditotogna anjing. Goblok, sudah di ngangkat ka aing. Anjing, ke 12 mah aing. Ya anjing. Goblok. Anjing, sia lobok. Goblok, anjing. Aing dulu berang anjing teh hasil aing ku ayeuna ha. Anjing teh. Halo Ima. Anjing, goblok. Pen mah, jelema teh amarasunkeun we jeung purisingkeun. Aduh, mana geus menangkeun.
Sandrel euy. Nying, rel, kunaon itu si Idoy hurang mareng. Doi, sia kunaon? Ho, sia teh. Ieu parusing kitu. Dan jatuh dengan tanya, puguran teh kana parusing. Asia yang naon anjing? Asia goblok Idoy. Goblok, wani mah hiji-hiji. Si anjing kakangot. Ayo yuk. Jing goblok, kalau tau amak euy. Anjing saya goblok. Goblok sia goblok. Akan sia goblok. Goblok, naon sia kabar aing? Jing, goblok badat.